Kalau bapak nggak butuh. Ayo atuh Mi bari naon teh sayur asem. Tadi teh hitung tang. Beres banyak na Mi. Beres. Oh. Jangan iya 15, 20, 25. 25 sadayana. Tuh, mana kantongna? Itu. Aman. Semangat dagangan oge. Kalau ada beda. Dagang kami tuh hati yang dilarisan kakak dianyuk. Beda. Hayang mah iyo. Perawatannya bahan disukan. Kira di nganyuk mah dibayarna. Iraha ingat nah. Ini kemarana cenah naik meuli sayur teh ha tadi ararek cenah ayeuna arareuweuh. Nyi Bi, buru atuh Bi kabur borang. Rek mangkat aya rek mah. Aduh menang kehampangan segala di ieu teh lah deui. Cai heula. Kemana sih? Saya nggak balatak ya modal. Itu ngemeh. Hingga nyok sih yang lah. Masih lain nih. Ini rumput kan dia mau kudunan. Oh no! Iya bang ieu Umi. Banyak tungguan ini nih. Lain teh mana ieu tahu jeung tempe suka di dieu tilu tadi. Ini katanya, masa katanya kak Ino. Ya lah cenah tadi terek anak heula. Saya omelan tuh. Orang ku BL-nya, kemana BL teh ye can dibayar deui nganyuk meureuna. Bi, waya Bi, sayur teh Bi bade moal. Mi, waya ini mah aya tempe teh. Geura waya tumpung salager keneh. Ini tadi harap Arab kita mantan tadi. Daang tadi dauna. Lumayan. Hiji tanya. Ayo, tahu hiji ta. Sayur sop terus nanti. Benteng kulubun abah. Oh, sok. Jeung iya man, kudu jeung iya toge. Sok. Mangkal ge. Pas 50-an. Yang nu kamari meureunnya. Jeung nu kamari. Dan hutang ieu teh jeung meuli. Kita 100. Dan pulanganeun ka Umi. Naon Umi teh? Sayur 50 bayar sama tan 50 jebah yang mulinya. Di pulangan, meuli di pulangan ongkong. Ada yang di pulangan dapat 100 duitna. Bayar hutangna. Pan ieu teh kita 100 dan hutang jeung meuli pulanganeun ka Umi. Atuh da eueuh pulanganan Umi aya mayar hutang jeung mayar sayur berarti ieu pas ek naon di pulangan. 50 100 kali pulanganeun deui ka Umi pan duitna 100. Di hutang mah 100. Ah, tayangnya beres mana 50. Pulanganeun eta. Mana ieu teh? Bawa. Udah butuh. Bayar hutang 100 yang di pulangan 50. Berarti kor ieu teh nah ari mitoha padahal mau ngomongnya gitu kamari teh mentalin nganyuk. Kok keneh geuning kudu mah teh dibayar. Ah. Ieu mah. Anguk ya. Itu kudu bayar. Aya ku cai teh nana mau ya. Mi, buru Mi, waya sayur. Ya, tuh kita tadi nu bapak geus milihan tuh. Iya. Hitungkeun heula Atuh beres atuh balanyanan. Beres tah? Beres. 20-an. 20 naon Umi. Tuh, 20. Hei, dengukeun dangukeun. Ieu oge varia jeung tempe. Nu 10 suka jeung capcay 20. Ari ieu perhitungannya cabe. 20-an sakieu beres meunang nu ngitung. Usaha teh sing bisa ngitung. Pintar kena Umi. Abi teh bisa ngitung apa Umi teh bisa ngitung? Ieu mah Umi mah geus pintar ya. 20-an. Eta teh 35eun, Umi lain 20. 20-an ieu sakieu beres tah. 35. 20. 35. 10 20 tuh. Sakieu teh. 35 ieu teh tah. 10 20. 35eun. Cek saha nyesok belat batu.
Umi anu pintar. Ah, ngomong gitu yang diberes saware. Mana nanya apa sama eta? Ewa, bro, aing itu habalanya teh. Kok bantu gua kantongan kayaknya. Yo meles saware mulai. Hitungan gua nganyuk lapu. Di kamari yang dibere tak ya ti 20-an. Kan kemarin gini bere geuning nganyuk oge teh dibayar.